lancik lajak anjeun tak ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Wes. Naon? Saha? Naon ieu euy? Hanya teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Iya. Tobat ai kaula teh ua nawir gining sih sabenerna. Saha ua nawir gining sih. Lu naon teh? Wah ini teh Cicing. Kawas-kawas Cing sadar. Cicing. Oh, cenah awewena ge aya di kuring. Tete heula urang sabenerna mah tadi. jadi nuturkan carita Henteu ujug-ujug ngabejakeun eta. gitu. Bisi culik. Pake wiwaha segala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijeun parepeh. Ting dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu kaputusan si Dawala ieu ulah teu ngahormat teuing ge. banyak kudu atuh nya ge adi Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti muring kuring kabawa dek dibake jalan kumaha oge. Bener? Iya. Punten Quit. Woi, tuh woi. Quit. tak anu diiklankeun tadi teh. ngan tadi Paling atuh kuring lah nu gering mah cicing kayaknya. Nya pake bayangkeun kayaknya. bayangkeun Ai sakira rek cager mah kana pikiran peke bayangkeun. punuk nu geulis sakitu Rurupaanana lain resep kana punuk nu geulis. Pisan resepna ge. bayangkeun punuk sinen Bagja. Ai ajeun teh naonana anu tukang? Abdi Iya. kuring teh adina Adina itu. sumuhun Nah, mun itu teu sarupa. nya moal sarupa da beda. Hanya tak itu. Ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya ari abdi waktu dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab. panggung lenyang Ini jauh teh ngomong saya eta. teuing jeung eta Iya, tapi rada nyari bima cicing. Ngaran maneh saha? Ai ngaran abdi mah Dawala. Dawala. Baheula Mamang Amir. Di Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh da teh pan teh dagang walu ladang jadi hirup abdi mah ngandalkeun di ladang walu. Nya Ngaran teh Dawala. Ari eta lancik lajak anjeun. ta ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. wes Naon? Saha? Naon ieu euy? Haja teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Iya. Tobat. Kunaon? Tuh. Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudu teh ka deuleu naon teh. Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe. teu kadeuleu teu kadenge teu kara Ngaranna teh saha bi teh nu jelas. Astra Jingga. Astra Jingga. Sumuhun. Nah sangaran gitu. Dasinya teh anak kaula, anak nu jadi adi, anak raja. Alo suan meureun. suan Cenah mah pangihlina impian teh kasep. Lir dewa nu mungsur ti kahyangan. Tapi no ari ieu. Jeung mutu ge kasep kena coet.
nepi ka eueuh araheun ieu patongong-tongongna terlebah dieu ya atawa sangaran meureun Pinang. di mana ulah anjeun di mana abdi teh ti Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Uninga Madukara. teu Ti Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna. Nya Taroskeun we dadang. tati Sukanagara teh ka kanan ka ituna teh ka Dupanak taroskeun dadang cobek. kai maksud kaula jeung dadang cobek naon Bisi bisa yang maksud. Oh, bawa patul-patulin. Oh, bisa yang pangabutuh we. Nya, Dadang cobek mah taroskeun Gitu. Bumina Magaling di mana? taroskeun Bumi Magaling. Ya. Bilih bade nyimpang heula mari Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid. Bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu. Ya. Di Kampung Tumaritis. Semut Deka mana? ah biasa we apluk-aplukan ukuran. Iya nuturkeun indung suku abdi teh. Nah maksudnya Bade ngalalana ieu nuturkeun dulur ta ieu teh pun dulur teh gering. gering naon? Hayang kawin. Hayang kawin. Cing, hayang kawin teh ka saha? Kawewe dari ieu teh lalaki. Heeh. Eta awewe nepi ka hayangna teh. Nyeta. Eta naon? Ah, teu eta we, teu pantes. Itu etis dicaritakeun oge lah. Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir, jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiung malengpeng pakel kumuning. Kitu. Da kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu tua dosa. Ai taeun nyari saya teh masa kumaha-kumaha oge. Ngajul bulan puasa kan. Nya. Eta awewe na urang mana? Rumawi duka urang mana-mana mah ngan anu jelas ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja cukup Putri Raja. Sautik-sautik nyambung tapi dina rupa ieu teh jayana teh. Saha awewe anu dipi ka hayangna? anu dipi kapalaina teh satea ngaranna teh Virginia. Virgining sih. Hah? Virgining sih. Hah? Virgining sih. Ini teh kana ceuli aing ngaranna teh Wirginingsih. Woi, ya. Rawa satu jelema mun suka teh ngagabruk. Borok wae nek dikitukeun tah. Lamun enggak gabruk ka dieu mah da dikitukeun oge moal teh ka ditu. Karunya ka si ieu. Kunaon ai salira? Aduh, tobat. Ngaranna teh Wirginingsih. Wirginingsih. Aduh, Allah. ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu. Putri Raja. Putri Raja Di mana panggih? ai panggihna teh teu pira dina ngimpi. Oh itu. Wai. Wai. Bakat ku aral. Dina ngimpi. Samuhun. Malam naon? Cing, malam naon? Harita teh malam naon? Malam libur. Malam naon? Malam Jumat. Hah? Malam Jumat. Malam Jumat. Oi, woi. Aisyah kunaon ke karepesan. Luas aral. Itu jelema ngagebeg wae.
sarua pisan ieu. Panggihna di mana? Cing di mana panggihna? Di rel. Lain. Salah. Lain di taman menurut. Di taman. Woi itu. Geus bandel deui. Taman mini. Aduh. Kieu atuh nama. Cicing. Dua. Ulan. Ai kaula teh ua nawir gining sih sabenerna. Sakulan. Ua nawir gining sih. Wah, teh. Wah aing teh Cicing. Kawas-kawas tante. Cing sadar. Cicing. wah dulu teuing. Waduh. Nuhun wa uken wa uken. Mimina teuing atuh ngambak ceu ilis. Kaula teh boga adi jadi raja. Kakasihna teh Prabu Kanda Kamurgan. Ari kaula teh lanceukna jadi pati. Ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih. Nyaeta hayang kawin ka Sajingga. Alhamdulillah Gusti nuhun. Pucuk nih. Nah, tereh kawin aing cicing. Montong haripet ku teu teureyeun dola teu sangka sia bakal papanggih jeung si teteh. Teteh. Aing teh dola cita-cita tiba heula bulan madu teh aing hayang di kebun suuk. Jeung eteh. Gitu ya. Nuhun ulah sarua malam Jumaah. Tah ngan ieu teh dosa teh kampura tapi Sae. ai dina impian mah kasep cenah panggih di kieu kaula goreng patut. Boa-boa ieu jelema teh pokona mah kieu we na wayahna eta asna jingga lanceuk ajeun dawala dek dibawa ku kaula ka nagara kaula. Nuhun Cicing. aing teh di rapalan ulah. Cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing. Mohon wa Udin. Tiasa sakedap ka itu. Naon? Sakedap. Ka itu abdi rek badami heula. Sok. Aing si laing bet ngahambat dawala. Dek teh hayang geura tepung jeung aceukna. Jeung aceuk sia. Jeung si Ayang. Hayang buru-buru panggil jeung si Ayang aing teh. Teteh si laing. Ulah sok kitu. Nah, ai sia bet ngahalang-halang wae. Lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu. Oh, cenah awewena ge aya di kuring. Teteh heula urang sabenerna mah tadi. Jadi nuturkeun caritaan. Henteu ujung-ujung ngabajakeun eta. Ai kitu. Bisi culik. Pake wiwaha segala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijeun parepeh. Ayang dipake cocok. Hong gitu. Urang kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh. Ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku, tenang. Kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge kararosong. Sanaya nu geusieun kalem we atuh. Urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewena eta manehna teh meuni persis. Abeh dipercaya ku urang. Ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik. Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu mah takdir lebah dieu ulahkeun. Keun kumaha kuring. Tapi heuh heuh eta. Ieu mah jo rek gabrug we kan kumaha kuring we cicing. Kumaha kuring. Hey, come here. Kemon. Geus budami. Parantos ular. Kumaha? Hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipingpin ku ketua umum Dawala. Alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul. Henteu silih tuar, teu silih carekan, teu silih suntrung. Da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop.
tah abdi teh ti komisi anu 50%. Wah, tiasa pun lanceuk di bawah asta jingga asal kuring milu. wah atuh lila sama bi teh rek make jalan luhur asta jiga teh di bawah kawang-awang. Tuh berarti rek dibebetkeun. Tapi nya dan dibebetkeun di ditu. Moal teh dibobotkeun dina bendungan. Masihna cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan. Yang dewek ongkoh di lemah jantung dibawa ka luhur membunga. Wantong kang jaba ku kulinciran dina punuk di pade. Jeung dewek kana dina tarang aya ku kulinciran. Teu meunang ada Cenah bejana mah ulah mentas laut. jeung teu meunang ada harladan. Nya heueuh anu ku kulinciran dina tarang mah ulah mentas laut. Nah, Da ti karebek atuh. lamun naik. Jadi kudu make kapal. Heeh nya heeh. Jeung eta si Akang teh aya bisul dina bujur paur. Bisa dibawa tapi maneh milu. Abdi milu. Kahiji, Kadua napek pun lanceuk bawa elehkeun heula kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa. beuki dieu aing beuki percaya. Wah, Di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para benak mikasera kolot nges budak era deungeun mika deudeuh. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pengaruh aing. Lain jelema samanea nganu harti ieu bener asta jiga teh. keur nyaman. Keur nyamar jigana. Bener. Ya, sok. Tega pati janji di mana anjeun eleh asta jiga rek dibawa ku kaula. Kitu. Kuring milu. Tuturkeun teh handap. Oh, ini kalau ada lagi bola aing tenang. Kitu kuring. Cikan sok hayang nyawa tuh. Sok jadikeun aing. Yakin dina kawani no ge nepi ka teu gempeur gitu. Hirup teu neut paeh teu hoos kuring ngepek wae. Ting dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu mah kaputusan si dawala ieu mah ulah teu ngahormat teuing ge. Banyak kudu atuh nya ge adi. Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti meureun kuring kabawa dek dibake jalan kumaha oge. Bener? Ya. Punten ieu piuaeun. Awas ya. Ade pan. Wait, don't go. Wait. Don't. Wait. Wait. Tuh, wait. Wait. Da anu diiklankeun tadi teh teh. Oh, ngan tadi mah eta jalemana. Eta si ku sakila abus kana iga burung. Wait, wait, Hey, wait. Eta nepi ka kitu di khayal aing diharap. kayak di ledok Ya, mot. barokana. Wait. 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 Aya kitu jeblag deui lah. Hah? Nya kitu. Aja da pugu ngeunah nyeret ka di bawah ka dieu ngenyang ka itu dilesotkeun ku aing nepi ka kitu. Padahal ku tanaga manehna kenehnya. Padahal ku tanaga manehna keneh teh teh. Tah kitu timbangan eta lah. Make tanaga lawahan gitu. Wa anen teh. Jurus wa anen. Pan wa anen aya jurus kitu tah. Naon eta teh bieu Kang? Kumaha dewe kitu. Kasiri dina usik. Hebat ieu jelema. Nganu harti bener ieu asta jiga, tapi meureun keur nyamur.
padahal buah dewa itu tapi karikat gitu dina usik lagi gini rikat pisan dina usik di bawah kita apa weh jalan-jalan aing kumaha carana ieu hei dulur-dulur kula henge anu geus janji dek marangan di mana aya karapet baka mantuan abdi datang